pokoknya mah sampai cek aing hukumna haram. Haram. Haram, HARAM, haram. Mulai dulu kan? Iya, Oh iya. speker hukumnya gimana? Haram, mencek aing haram. Tapi kayak lah haram teh nalika dipakai ke dangdutan. Komo salawat abdi pakai aku pakai tagon jering mata haram. Lebih haram. Tibatan eta bari dipakai dangdutan. Suruh jeung ngalay-laynya. Heeh. Tah lamun dipake seperti pidato, mun pidato ge jelema mun keur loba meureun. Jamaah loba jadi bisa teh kadengeun ke ditu bisa teh jelas gitu. Heeh. Ari keur pidato mah keur ceramah keur disebutna teh syiar. Sekarang Islam. Heeh. Tah lamun dipake dangdutan atawa selawatan beri make tagonjeng. Haram. Haram. Aing haram. Heeh.